hiji kulawarga nyaeta Dayat, Eros jeung Erna. Unggal sore Dayat, Eros jeung Erna sok ngariung layakna kulawarga bahagia. Tapi aya hiji kejadian nu ngajieun kulawarga eta teh henteu saharmonis ieu deui. Mun. Hayu atuh Pak gerak tuang. Oh, enggak nih. Halo. Ini tempura. Nah, ini tadi termasak ya. Apa? Ya. Kumahanya bayaran sampai si Neng sekolah. Alah. Kita duh. Biar atuh sugan we aya rezekina. Mohon amin. Dinu poe harita, Mang Dayat jeung Ceproni teh indit ka sawah. Satepina di sawah, maranehna lain digawe. Ceproni ngadon ngajak Mang Dayat main judi online. Wah, ya. Asa capek euy gawe wae teh. Da kumaha deui. Kuduna kieu. Urang boga permainan ya teh. Aya duitan tapi membayan lah yang jajan budak. Mana cing sok? Tuh. Membayan urang geus 200 seminggu. Lumayan oge nya daripada kudu capek ngebon kieu mah. Cobaan atuh maneh main ya. Cingan. Ye. Kumaha mainna itu? Tah, betul. Iya itu. Iya, kita menang ya duitan. Oh. Oh, nya geuning nya. Iya. Download atuh ke budak maneh. Oh, cing ke budak ge ieu. Ngan gaduh HP ngan cinut-nut udah. Nu ieu we nya kuduaan nya. Iya. Kasihna bagi dua gua. Sebenarnya itu mana? Nah iya nih kerek aya bocah poe mah. Cobaan aturan cairkeun. Ya cobaan. Teu dicairkeun wae. Ayo atuh. Geus atuh aya mah urang main eta we nya. Teu kudu cacapean ieu di kebon. Heeh jeung paranas jeung naon. Heeh. Ayo atuh aya mah urang cairkeun wae. Ayo atuh. Capek ngebon panas mentereng iya tuh mau apa tuh berat itu ma Aya naon Pak? bukan cece 100.000 mah Kangge naon atuh? iya kagak main iya daripada gawe capek-capek mending main iya menangkan duit 500.000 sekali menang 100.000 teh. Astagfirullah Bapak. Eta teh permainan judi online teh ya? Ya meureun tapi teuing dah hayang menang duit ke dieu daripada kudu gawe capek mah. Astagfirullahaladzim. Terus Bapak nyungkeun ka Mama. Ai Mama ceceh di mana sidikan Bapak tara damel teh? Aduh kak kudu aya mun hayang menangkeun duit ieu kudu aya 100.000 jang ngeusianana ke dipaenkeun kakarek menang duit. Terus Mama kedah kumaha deui ai teu gaduh ceceh Bapak? Nya duka pokona mah kudu aya duka kudu aya. Lain kitu, sok gawe nu getol lain mainan wae nu kitu dosa eta teh. Bae nu gawe-gawe bapak anu capek-capek bapak dinya naon urusanana? Lain bae-bae ieu, tempo mah pamajikan jeung budak hayang dipertanggungjawabkeun di akhirat teh. Bae pokona mah hayang main ieu kudu aya duitna.
Astagfirullah. Mama? Mama kunaon, Mah? Mama kunaon? Mama teh capek teh ku si bapak. Mah, beos, Mah. Ayo, Mah. Teteh jajan sama Mama. Sorena Cek Neng jeung Cek Entin nu ngaliwat. Iya badai mulang, ka dieu heula atuh urang curhat. Ayo. Bekalnya sesapu, nuhun sidikan ge ieu teh parawan nu di sakola. Bade curhat kana Cek Eros. Kieu nya Ceneng, abi teh asa baringung ieu teh. Da emang kunaon? Bapana itu si Erna tos alim nanaon, damel alim kalakakan nu HP we eta judul teh. Tolong sini sabarnya, sebenarnya aya jalanan. Nuhun amin ieu ganu jadi ikhtiaran ka itu ka dieu. Tapi teu aya we ngabantu santai. Jika atuh Ceneng pami gaduh mah 100 kanggo bekal budak saminggueun mah. Ah, sidik ieu oge teu acan bayaran, punten pisannya. Aduh kumaha atuh nya. Cetin, pami aya lowongan mah. Hayu atuh mau aya nu nuju ngabutuhkeun. Di mana eta teh, Ceuk? Eta di konveksi, da caket biasa jalan kaki oge. Di kawit iraha, di enjing biasa. Oh, mohon atuh pamit kitu. Enjing calling deui nya ka Abi. Mohon. Oh, mohon atuh. Ya, nuhun. Ya, hayu atuh aja. Mangga atuh Ceuk kadenya di jalanan. Hayu atuh nuhun. Keisukan poena, Erna hulang-hulang di sakola, mikiran indung jeung bapana nu kamari pasea. Ieu urang teh keur loba pikiran. Kunaon? Urang teh nya asal lalieur kitu di imah indung jeung bapak urang teh pasea wae. Terus tong dipikiran di ulin jeung urang ieu. Ulin ka mana? Hayu urang boga tempat paulinan. Ayeuna langsung, langsung. Hayu atuh hayu. Halo, Mang. Awin, nah, Tadi ulin. di mana ya nak? Ieu di tempat biasa orang boga babaturan ieu buru ka dieu. Sawe lain. Heeh, awewe. Buru we si anak ka dieu. Oh siap foto we. Heeh, sok. Jol Jamal jeung Yayan ngobrol. Saya, Babaturan urang. bisa. Urang. Sok atuh, pendawan. Teulah. Sok. Sorena Iin nyamper Erna ulin jang manggihan Jamal jeung Yayan. Bade ka saha Neng? Bade ka Erna. Ka Erna sakedapnya nuhun ngeureun heula. Teh, itu aya milarian saha? Duka cing cobi tinggal heula. Naon Iin? Hayu ngulin teh ya. Hayu, kelanya sakedeung. Sok. Neng teh rek ameng ah. Ameng ka mana atuh Neng tos burit kieu? Bade ameng we atuh kadinya kahanap sakedap. Teu capek ta tadi nembe uih. Atuh mah wios mah. Nya juga tuh wios teh. Nya atuh nya. Lama nih datang. Iya orang nu ngan si Erna bebek ka indungna. Bayo, Banyak banget si Erna na. Wios teh ngan dia teh da bebek dah heula we da bisa ditarekan. Aya eta teh kuing ka mana? Iya. Mana jauh tuh hari. Ada kenal di rumah.
teh terus resep bayar nanti barang mimiti tenang Nah, yang menurut mama kata cantik sama lagu ya keras ayeuna keras kumaha. Ryan gak mamanya ya nanti jaga di kabogo jama mun bunga iya kok yang nanti tampil enak jaga di kabogo lamun teman belum oke mana tampil Nyamal tapi mama sama bapak tuh keramanya. ya aman Ini lagi tuh teh. Heuy, Kesel yuk. tuh ayo tuh. yuk Oh, itu baru dapet. Naon ini dia? tenang naon tinggal dia Salah seserian gitu nih ya. Itu biasa weh. Alah Kayu balik duit, mau hayu nama mereka, hayu. Abis itu payungnya, mana ini. cerita kenal Ada naon? kurang betah bete mata tuan teh kurang nembak di karena Wah, kita ini mati. nah diterima tuh banyak terima kasih iya diterima mah Tahu. Kesapan kena. Ya. Bisa tuh kayak gitu. ya kali waduh itu ini ke Mangke menek ulin jeung si itu mah cewa duit. Allah ayah jualan itu dulu jagung batur jualan nih Balik ah. Ayo, Balik. Keisukan poena, Ceproni nyamper Mang Dayat rek nginjem duit. ayo naon ya Yo cep. Kurang teh yang ngadepo tapi kurang duit. dari itu orang kayak kenalan Mang Indra orang nginjem tuh ke Mang Indra Oh, ayo tuh. yo tuh Ayo. juga na aya suga iya di dia ya tuh Mang iya babaturan pinjam duit itu Saha? ini si Yayat yang depo cenah mah kebogaeun Pinjam sabaraha? Ini 50. Atuh loba 50 mah. Kaku ketemu 50. Geus sababaraha poe teu nginjem duit, Mang Dayat jeung Ceproni ditagih ku Mang Indra. Marek mayar teh aya eueuh. Bulan enak kelewat. Itu duit ya. Mana ya? kurang pegawai Barang itu pamajikan candahar euy. Kumaha sih? Mana wayahna tang Ti saenggeus motor anakna dibawa Mang Dayat jeung mayar hutang ka Mang Indra, Mang Dayat jadi eueuh harepan ka hareupna jeung mayar hutang. Tinu kajadian eta, Mang Dayat jadi manteng pikiranna anu nyebabkeun Mang Dayat jadi stres. Saenggeus sababaraha bulan, Cek Ros manggihan Cek Entin ngobrolkeun Neng Erna nu rek diasupkeun ka pasar. Dicariwasan ge wat teu narap-narap. Oh, ai neng Lilis pasantren di mana? Nah, ieu adalah pada kita gaduh pasantren. Oh, gaduh pasantren centin teh. Kiraha lebat nanya. Anjing duyut. Minggu-minggu ayeuna we. Oh, gitu. Mun aturan cariwasan ka si Erna. Sugan we kersaeunnya da atuh teker sama pirah we abi bade ngadidik nyalira mah. Nya cara sampe mah ngacarios tinggal lajeng ku bapak. Nya atuh. Hayu ah. Nanti urang lajengkeun deui ka dieu. Pesantren Asmaul Husna nyaeta pesantren Cek Entin jeung Kiai Abi Engkus nu engkena bakal Neng Erna ditempatkeun di pesantren ieu.
anu saeureun. Mana naon teh? Mama Ali. Uyos teh ge ku mama dijemput deui. Saha mama bade ngajemput teh teh. Ku mama pamitos aya pengumuman ti sakolana. Ku mama Alim teteh mah. Teteh mau pada bagur weh. Wih deui weh yuk. Pada bagur kumaha sidikan di sakola itu oge teteh mah kitu janji-janji teh. Kok aya udah Alim mama. Cantik. Ieu gerakan teh menilai wel si Erna teh alimeun cenah pajarkeun teh sieun. Eta moal naon Erna ieu. Lilis. Tuh sareng Neng Lilis, da moal naonnya Neng Lilis nitip. Alinda. Rios teteh sok. Tuh itu seueur rencangan geuning di dieu teh. Hayu Erna. Ya sok. Kenalan heula atuh tuh. Tuh tenang naon dah. Mama Ali. Rios teteh. Tuh iya nitipnya. Nya ceuk. Sugan wae nama janten budak bageul hantos pusing. Amin pasti da ieu di seueur rencana lagi. Ya. Itu bisa orang si Abi Dong di tengah. bedanya. Mama Erna teh kan nuju ulur. Sok we aya nama baturan heula Mama Erna kuwi. Balawe. Ayeuna atuh abi izin ulihnya abi sekian izin. Assalamualaikum. Mama teh iraha udur. Terus aya bade 2 minggu teh. Ay si bapak ka mana mah? Itu si bapak mah ngomeh HP. Mama di bumi nyalira. Nya kadang si emak ka dieu ngurus mama. Nya atuh mama antosannya teteh beberes. Ceneng. Hah? Aya naon? Centin. Hayu milih bade sarang ngelongok ceros. Nah aku naon? Apanan udur ceros teh. Alah tiiraha. Terus lami. Alah hayu atuh. Hayu atuh. Assalamualaikum. Pak Bu, mangga lebat. Iya Bang, aya Bapak calon Ibu. Mangga cari. Si pacek Sini. Pengdoaan. Nih, cobian. Istighfar cabi iya. Buden. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin.
Dari kieu jalan teh. Yang ada depo, 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 yang ada paingan berat membawa muning ngeliat pulang jadi kieu. Hah? Pulang sahanya punawan jadi kieu. Saha di dinya saha? Iklat. Naon ah. Kumaha ganggu? Naon? Kucing. Ya cangkel punuk Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Datos Islam pada saat mah. Ipar. Hah? Ipar. Ipar. Mah, aya naon, Mang? Bantosan heula. Bantosan naon asa di weuh kieu ya teh? Itu Mang Dayat ngamuk Di mana? di Palilbak. Cing pai ka tuh hayu. Nya hayu atuh. Di lubak ke mana, Man? Abi tadi. Tangkap Mang. Udah Mang, gotong. Kemana? Gotong. Kemana? Kemana ih? Gotong. Iya, kemana? Lo. Mana jika kamu ning gimana mah? Gotong Mas. Oh. Istighfar, Man. Istighfar Mang. Bapak ngamuk. Tinggal si bapak ngamuk. Istighfar. Pantas-pantasan orang rukiah. Kok neng kena kumaha? Nya cepengan ku kiai di rukiah. Nah cepat naonnya sampai anak Nya. besok atuh Tidak yang Mamang Romi. sebuah adik bapak lepas terbuka adik Alhamdulillah minasyaitoniir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.